Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanya Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Duriat ti Alam Gaib bagian anu ka 28. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya ti Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun laksaketik kabingahan. Rehna parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung semangat deui kasih mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Ging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon? Mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipanggeserkeun atanapi dipangbagikeun gitu. Seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang ieu. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Duriat ti Alam Gaib bagian anu ka 28. Kumaha lajengna sor cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan tumpak dung dung tes. Kaayaan harita di sajeroning padepokan Karangwiwitan. Sajongjongan mah eueuh nu ngomong sakecap-kecap acan. Harianeun aripikeun damar anting mah anu masih keneh kabawa ku ahengna kanyataan. Sabot keur kitu galindengna sasauran Eyang Siralodra mampu mepeuskeun jempling na kaayaan. Tah geni ayeuna mah geus katohian saazana nu bakal marengan hideung. Sok gerarawatan eta Kujang jeung Ki Jampalodaya. Kusabab eta dua pusaka bakal maturan salila hidup ngalalana. Tapi omat ulah dibawa caliwura komo dipake adiguna mah eyang teu merean. Gunakeun eta pakara lamun bener-bener nyawa hidup geus dina kaayaan kaancam. Jeung deui dina enggoning maluruh kadua kolot hidup utamakeun pikeun nyalametkeun heula Nyi Rati nu keur ditawan ku Ki Jantra di Linggabuana. Nuza terusna hidup kudu bisa nepungan si mata malaikat demi masdikeun di mana barda ayana. Kusabab iwalti si mata malaikat anu nyekal sakaberuziana. Kumaha hidup sanggup ngajalan geunana jaluk. Mangga eyang
sanggem pisan sareng hatur nuhun kana sadaya wejangan ku abdi tangtos bakal dijantenkeun kangge bekal kahirupan. Sakali deui hatur nuhun kana sanes kanten sagarupi nu tos dipasihkeun ku eyang ka diri abdi kalayan ditampi ku kabingahan anu tangtos bakal dipatri ku abdi dina ati sanubari eyang. Ceuk Damar Anting dumareuda bari nyuuh kana lahuna nu jadi guruna. Nya syukur eyang ngaraza bunga jeung regreg ku ayana hidup ayeuna geus asak jejean. Pek izukan magramia ku eyang didungageun mugazing lungsur langsar dina nyangareupan pait jeung amisna kahirupan. Kitu harita pungkasna obrolan antara eyang Siralodra jeung muridna nyatana Damar Anting anu boga rancana poe isuk bakal ngamimitian ngalanglang buana demi maluruh kadua kolotna. Mungguh teu karasa peuting mimiti datang ngarungkupan beurang anu poe tadi satia marengan. Caangna cahaya bulan nyaangan dibalur ku pating kartipna bentang anu rapang jiga nu silih kicepan. Ngeclakna cai ibun dina tungtung daun guguri lapan ngagenyas nungkulan peuting anu kiwari geus robah deui jadi beurang. Niti wanci anu mustari nincak mangsa anu sampurna. Isuk-isuk Damar Anting geus ngagedig intit ninggalkeun padepokan Karangwiwitan sakaligus ninggalkeun guruna anu merhatikeun ti palebah lawang panteu. Pileleuyan Karangwiwitan, mudah-mudahan hiji mangsa aing bisa datang deui pikeun nepungan anu jadi guru kalayan aya dina kasalametan. Kitu gerendengna hate Damar Anting anu kebat lumampah nuju kabeh kalergeun. Si Gagak Rimang sapapanjang jalan ngear di sada. Bari sakapeung macokan tak-tak Damar Anting. Sakapeung deui hiber muter manceran saluhureunana. Tara-tara ti sasari si Rimang tingkah paripolahna jiga anu tagiwur kitu salah kieu salah. Kayan ieu nimbulkeun rasa kaheran pikeun Damar Anting. Harita kapaksa lengkah Damar Anting ngarandeg handapeun tangkal gede anu saterusna diuk bari nyarande. Ari pangrasana mah diuk teh naluhureun akar anu malang dina jajalaneun. Sedengkeun si Rimang matana teu ngicep-ngicep mancok tina dahan kai ka pelebah akar anu didiukan ku dununganana bari teu kendat disada. Aya naon Rimang? Geuning jiga nu tagiweur kitu. Sing tenang atuh sing tenang, ulah riweuh. Ceuk Damar Anting bari ngaheotan si Rimang anu samar pola. Ngahiliwirna angin asa nikmat karasana ku Damar Anting. Nu harita asa ngadadak tunduh. Tapi karek oge rek ngalenyap tina palebah anu dipake diukna ujug-ujug karasa aya nu usik. Damar Anting rada ngagebeg nu saterusna mahena tungkul nyidik-nyidik kanu keur dipake diukna. Nah atuh nalika geus sidik-sidik sapada harita mata Damar Anting dipolototkeun bakat ku hayang jentre. Tapi dah memang bener tetempuana teu salah. Akhirna Damar Anting luncat bari gagarabagan bakat ku ginggiapeun terus ngagorowo. Orai, geuning orai eta teh. Ya Allah. Sedengkeun anu disangkana orai teh langsung ngajurung kunung nangtung. Bari ngeprukan bajuna nu sarua jeung kulit orai sanja. Tetelah Damar Anting salah kusabab anu didiukanana nyaeta saurang aki-aki anu buuk jeung janggotna warna biru. Dengan katuhuna nyekel iteuk hulu orai naga.
Dasar edan cucu ngasia make jeung diuk na bedeng jalma nu gerhes jaman nyangka dewek orai deui geblek juga nilai. Cek si Aki morongos bari rikat ngababukeun iteukna. Hut atuh pugoe Damar Anting kacida kagetna menang serangan ngadadak kitu. Da cacakan mun lain nincak ka dirina mah panarajang si Aki geus pasti ngahanca tarangna pisan. Hut lep Damar Anting rikat ngelok seor plos jebrot. Iteuk si Aki ngahanca kana dahan kai nepi ka potong. Dauna mawur kabawa ku angin anu ditimbulkeun tina kakuatan iteuk si Aki. Jeleng Damar Anting loncat kana luhur batu. Nu saterusna masang kuda-kuda pikeun nampanan panarajang susulan. Tapi samemehna Damar Anting nyarita heula ka si Aki. Ke heula Ki, ke heula. Ulah wakajol ambek kitu. Hampura kuring Ki. Da kuring mah teu nyaho. Sugan mah bener we ari gede anu didiukan teh ari pek teh Aki, hampura Ki. Kurang ngajar dewek tetep tetarima deuleu bungan tadi nyebut orai sia ka aing ha lamur ilai mah meureun nya Temal si Aki bari saberut. Hut harita maju deui narajang. Sakilat iteukna ditotogeun rek ngahanca beuteung. Hiupet Damar Anting ngakilek bari ngarewak bari ngarawel iteuk anu nyolodor. Tapi si Aki gentak nongtak iteukna. Damar Anting teh eleh-geleh. Mahena rikat ngoleang kagigireun. Bari make gerakan monyet ngarawel buah. Leungeunna sakilat ngajamak jenggot si Aki. Berat gurubug. Si Aki ngagurubug peureusseun jabak rasana asa dibetot ku ratusan leungeun. Waduh, lezutkeun ieu ulah ngajenggut kieu. Aduh, lepaskeun deuleu peureus, lepaskeun. Cek si Aki abrug-abrugan. Sedangkeun Damar Anting kalah kaseuri. Dume asa kagugu nampo si Aki jika domba nu keur nyengir ngasin. Manage Ki ulah sok waka ngagugu ka nafsu. Keula pan kuring oge geus menta dihampura Ki, kela ulah makan Ki. Ulah waka bunga jaedan. Ulah waka bunga deuleu. Sentak si Aki beki ambek. Najan beheungna katarik, tapi si Aki masih kene bisa nyabetkeun iteukna narajang ka pelebah tuur. Wut, jeleng. Damar Anting kapaksa mundur bari ngalesotkeun jambakan kana jenggot. Sedangkeun panarajang iteuk si Aki ngahiuk tarik pisan. Kulantaran dibarengan ku ngagunakeun tanaga lapisan anu kakuatanana mampu ngabongkar teu asna batu. Hus jebrot dorok do. Sapada harita tangkal kiara nu sakitu gedena teh rungkad saking kutohagana hanteman iteuk si Aki. Pikeun Damar Anting waktu nyaksian kajadian kitu. Manehna gentak ngaluarkeun jurus tapak dewa demi ngayakeun serangan balesan. Sedangkeun si Aki barang nempo jurus anu digunakeun ku Damar Anting. Sapada harita beungeut jadi pias. Kusabab jelas manehna moal bisa ngungkulan sok sanajan ngaluarkeun jurus pamungkasna. Menggeus udah dituluykeun deuleu. Menggeus heup. Cek si Aki ngagorobok. Tapi hanjakal Damar Anting kaburu manten narajang. Wush. Sagulung kakuatan tanpa bisa disingkahan norobos nubruk ka si Aki nepi ka mentang. Jebrot, bro. Atuh awak si Aki nyang saya naluhur dahan kai anu pareunggas. Buuk jeung janggotna beuki biru, sedengkeun napasna reng hapranjuk nahan kacape. Ngan untung teu nepi ka tatu di jero oge. Waduh, ampun, geus ulah zog kamalinaan ari kakolot teh jingkarunya aduh. Agi yakin ayeuna mah hidap di muridna si Lalodranya. Aduh. Cek si Aki bari batu
terus nangtung. Sedangkan Damar Anting mah jadi kaget dumeh eta aki-aki nyahueun saha nu sabenerna dirina. Sanggeus ngatur napas, merenahkeun deui diri, sangkan tenang. Damar Anting gancang muru ka si aki bari menta dihampura. Duh, hapunten Ki. Rumaos kuring lepat. Tapi nu salaresna teu dihaja. Dari sugan teh bener we akar. Anasku kuring didiukan. Bari nage keur naon atuh ngadon sare dinu kitu Ki. Ari aki saha eta nu salaresna Ki? Cek Damar Anting bari suraseuri. Si aki ngan ukur mesem bari semu camarut. Tapi teu lila terus nembalan. Ngaran Agi mah Naga Reksa alias si janggot naga, babaturan guru hidup baheula waktu keur ngora. Oh, baru kitu kutan teh. Tapi kunaon atuh aki dugi ka ngagoler dina jajalaneun kieu. Asa teu ngarti kuring maki. Jadi kieu jang jaritana mah. Dua burnama gatugang Agi kadatangan tamu saurang raja jin kafir anu ngaran Soka Panaran. Manena maksa menta si Garini incu Aki anu maksudna rek dikawin. Tapi nya gitu ku Aki teh teu dibikeun. Da saha jalmaana atuh anu ikhlas incuna dikawin ku raja jin jahat. Nya kapaksa Agi jeung incu Agi teh tarung ngalawan Soka Panaran. Tapi dumazar si raja jin leuwih sakti. Akhirna Agi eleh jajaten. Sedengkeun Garini incu Agi dibawa kabur ku eta raja jin jahat. Damar Anting beungeutna semu hariwang sanggeus ngadenge caritaan si Aki. Tapi can ngarti anu sagemblengna kana maksud si Aki. Janten kumaha kalajengan Aki? Damar Anting tumanya deui. Kieu jang satega bola Agi neangan laratan di mana nagri jin Soka Panaran. Tapi boleh Agi teh teu manggian di mana tempatna. Tapi dina hiji mangsa Aki ngimpi kadatangan si Lalodra sobat Aki baheula. Manehna mere bong-bolongan yen sabulan ka hareup muridna nu ngaran Damar Anting bakal liwat ka ieu tempat. Tidinya Aki nanya naon maksudna. Nyari maksud nama cek si Lalodra teh nu bakal bisa ngalepaskeun incu Aki tina cangkreman raja jin kafir. Nya hidup jalemana. Nya ti harita Aki zare menang sabulan dina jajalaneun ieu sangkan bisa babanggi jeung hidup. Tah gitu keterangan nama Jujang. Oh gitu. Ngartos atuh ari kitu cara nama. Tetela eyang guru teh sakti. Dugi katiasa apaleun abdi rek liwat ka dieu. Janten kumaha atuh Ki salajengna. Abdi bingung oge kamana neangan eta nagara si Soka Panaran. Leng Ki Naga Reksa jadi ngahulang kabingungna. Kabingungna timbul deui dumeh Damar Anting teu nyahoeun di mana tempatna nagri jin Soka Panaran. Heuleut sapanyepahan Damar Anting terus ngomong sanggeus uteukna inget ka Kalabaka. Tenang Ki, kuring aya akal pikeun ngajora ka negeri si Soka Panaran Ki. Tah gitu atuh ari murid si Lalodra mah. Segera sebutkeun kumaha carana eta pikeun bisa nembus ka negrina si Soka Panaran. Cek Aki Naga Reksa haripeut campur bunga. Keheula tinya daya syaratna tuh Ki. Nya naon syaratna tuh Jang? Sok gancang bejakeun Agi teu sabar ieu Jang. Bener Aki sanggem ngalaksanakeun syaratna Ki. Ari maneh
nya bener atuh mah nya Aki heureuy. Mangga atuh ari kitu maki. Sok ayeuna geura peuremkeun we panon Aki. Tapi ulah waka beunta pamican aya parentah ti kuring manyaki. Ki Nagareksa teu loba tanya deui, langsung nurut kana parentah ti Damar Anting. Sedangkeun harita Damar Anting gegere nyeman ngembat kalabaka anu sapada harita datang dibarengan ku angin puyuh liliwungan. Seor jeleg ngan ukur sakiceum kiwari kalabaka geus ngabadegah hareupeun Damar Anting. Kaula nun pangerza aya pikerjaeun naon ieu teh asararwas kieu kaula nun. Ceuk kalabaka bari nyembah. Sementara eta Damar Anting gancang ngaharewos duka naon anu diomongkeunana. Sadetik ka hareup kalabaka unggut-unggutan bari nyerengeh pikasieun. Teu pati lila Damar Anting ngetah beuntak ka Aki Nagareksa. Harita si Aki langsung muakeun panonan. Nah atuh Aki Nagareksa harita kacida ngagebegna kusabab nampek pisan kana beungeutna aya hiji makhluk anu matana hurung molotot, letana ngelel panjang, awakna pinuh ku bulu, celina panjang jaba mencos. Sapada harita Aki Nagareksa luncat bari ngagorowo. Bedul nanaonan ieu Anting geuning kalah ngonang makhluk jiga kieu patut buset. Bakat kuruas Aki Nagareksa luncat kana dahan kai. Tapi hanjakal dahan kai anu ditincakna geus garing. Atuh daek teu daek Aki Nagareksa ragrag kabawa peunggas. Awakna ngalayang rek neunggar batu mun teu kaburu ku Damar Anting ditewakna. Ambekan Aki Nagareksa mending ngahegak. Matana mencrong ka kalabaka anu sarua seuri pika sieuneun. Sedengkeun Damar Anting nangtung bari nahan pika seurieun. Waduh, ruas agima asa kakara seumur-umur nempuh makhluk jiga gitu. Jurig nain teuing ngaranna. Jurig naon ngaranna? Ongko naon maksudna make dionang sagarupa jurig nu kitu? Damar Anting. Cek Aki Nagareksa bari ngos-ngosan. Ari Aki sok aneh-aneh wae. Kapanan urang teh perlu pituduh jalan sangkan nepi kana gerina si Soka Panaran. Nyamung ieu hiji-hijina jalan ngarah urang dugi ka tempat anu ditujuki. Oh gitu lain nyarita atuh tita tadi anas Aki meniruas. Duh anjaka aing ngatur ngagajreng sagarupa jadi we ragrag da dieu aing. Temal Aki Nagareksa bari seuri maur. Sawatara sanggeus Aki Nagareksa kumpul deui pangacianana, Damar Anting teruskeun pertanyaanana. Ari nagarana Soka Panaran teh naon ki? Eta jang ngaranna mah Nagri Lingga Soka. Ngan duka ari palebah mana-mana nama dake gitu nyao ngan eta ngapal ngaranna wungkul jang. Keun wae ki masalah eta mah kuring rek nitah kalabaka we maluruhna. Cek Damar Anting bari ngareret ka kalabaka. Nu direretna geus surti, nu saterusna sidakep bari meuremkeun matana museurkeun elmu jeung pangabisana. Teu pati lila nya kalabaka beunta deui bari nerangkeun ayana nagara Prabu Soka Panaran. Tos kapendak pagerza nagrina si Soka Panaran teh tos aya implenganana. Tapi ciri kanggo asup ka nagarana rada tebih di dieu.
Di mana Baka? Di mana? Teu naon jauh oge. Nu penting bisa kasusud jeung kapanggi. Ti dieu mah kapalih kidul, tepatna di handapeun Curug Cilandak. Di dinya aya batu kembar anu jiga menara. Tah eta teh pantona numutkeun implengan anu geus kuring ka impleng mah kaula nuhun. Oh gitu, nuhun pisan atuh Baka. Anjeun geus nulungan kula jeung Aki Nagareksa. Sakali deui kula ngaturkeun nuhun. Kitu harita cek Damar Anting nganuhunkeun ka Kala Baka. Nu saterusna Aki Nagareksa jeung Damar Anting badami. Saenggeus badami narengse, duanana ngagedik indit ngajugjug ka Curug Cilandak. Sedengkeun Kala Baka mah balik deui ka alamna. Curug Cilandak teh caina ngaguru ninggang kana leuwih. Budahna pating burial lir cai panas anu ngagolak buburialan kabawa palid kahilirkeun. Kandelna halimun teu weleh maturan nimbulkeun hawa tiis anu nyaliara kana sumsum balung. Manuk dadali jeung manuk krangkong aleuntreup nadahan kai nu pangluhurna. Kakapeungan pating galeber nyareot euntreub kana batu hideung kembar jiga menara nu nangtung ajeg di tengah-tengah leuwih. Saurang oge pikeun manusia biasa mah moal aya nu nyangka yen eta batu teh mangrupakeun lawang saketeng atawa gapurana nagri jin kapir Linggasoka. Kajaba teh eta moal aya manusia anu wanieun ngajamah ka eta tempat. Kusabab kacida geueumanana jeung sangat ongkoh aya tengah leuweung Sapta anu kakoncara ka wingitanana. Dua urang gulang-gulang anu pangawakanana jangkung gede, beungeutna bengis jeung irungna bengkok. Naleungeunna masing-masing katempo nyekel tumbak tina besi asak anu burahay beureum. Dulgana jeung Legindi kitu ngaran eta dua makhluk anu ngajaga di lawang saketeng. Duanana keur uplek ngobrol. Dulgana kadengi harita keur cumarita. Gindi aya ku bagja euy. Kanjeng Prabu rek boga prameswari kawanoja ti alam manusia. Jaba waduh meuni geulis teh lain wadul euy, asa eueuh di nagara urang mah awewe geulis model kitu mah ga Gindi deuleuh. Nu matak heueuh dewek oge kabita cacakan mun aya deui mah nu jiga kitu asa hayang kajeun rek tutumpuran sagala dibikeun. Tong boro-boro menta harta najan menta nyawa oge rek dibikeun ku kulama deuleuh. Cek Legindi mairan Dulgana bari mesem. Tapi Dulgana kalah ngabarakatak seuri bari nyuntrungkeun tarang Legindi. Ari ente belegu atuh meureun ku batur ari nyawa sorangan rek dibikeun mah percuma deuleuh Gindi. Ari ilaing telmi Dulgana geuning maksud dewek mah nyawa batur anu dipake tumbal. Oh gitu ngomong atuh ti tadi sia teh. Dulgana mungkas obrolanana kusabab manehna nempo dua urang manusia nu tepati jauh ti hareupeun lawang saketeng. Dua urang jalma eta nyaeta Damar Anting jeung Aki Nagareksa nu karek dijol ka eta tempat. Gindi waspada euy, itu aya dua urang manusia keur dariuk na luhur batu.
asaku kakaraeun yeuh rek gawe nanaon datang ka Curug Cilandak cenah eta 2 mangluk deh. Wah paling oge manusia nu sasar anu boga niat rek munjung jiga nama, tapi nya kita da sacan pernah kacaritakeun ka negeri urang mah aya manusia nu rek munjung. Hayu ganda geratanya ku lain ganda. Sedengkeun Damar Anting jeung Aki Nagareksa anu keur diuk na luhur batu bari ngabersihan leungeun jeung beungeutna bangun Sukabunga. Dumeh manggih cai nu sakitu herangna jeung seger karasana kana awak. Tapi sabuat keur kitu cai dileuwi anu tadina ngan ukur buburialan teh katempo pisan ku Damar Anting ngadadak muih. Tapi anehna muihna ieu mah geuning ka luhur ngajurung kunung jiga angin puyuh bari ngaluarkeun sora nu seah. Beuki lila cai leuwih beuki ngagedean terus muter narajang ka Damar Anting jeung ka Aki Nagareksa. Wuh seor, wuh jeleng jeleng jeleng. Damar Anting jeung Aki Nagareksa rajeleng papencar nyingkahan serangan dadakan. Cegur. Puseuran cai nu sakitu gedena teh neunggar cadas jeung batu nepi ka rabeng maracleng haliber. Sedengkeun Damar Anting ngalayang napakeun sukuna kana pucuk daun. Nu saterusna leumpang na luhur cai. Tapi sakilat geus nangtung deui gigireun Aki Nagareksa anu gogodeg nempo lihaina elmu ngahampangkeun awakna Damar Anting. Aki wayahna sing waspada jeung iyatna. Cigana kadatangan urang teh geus kanyahoan ku pihak musuh ki. Cek Damar Anting. Siap jang siap. Cek Aki Nagareksa nembalan bari unggul. Bener pisan teu ngandeg sawatara lila. Dulgana nu tadi nyerang ngagunakeun kakuatan inti cai kiwari geus ngacegah hareupeun Damar Anting jeung Aki Nagareksa. Walakadala. Hei, 2 manusia neker gawe nanaon ilaing aya di tempat ieu deuleu. Anggeus Dulgana ngomong kitu, na atuh ari blegedeg deh. Gigireunana ngajegak deui baturna nyaeta Legindi anu langsung ngaharewos ka Dulgana. Gana kade euy jigana nu ieu mah sakti. Tah nu eta tah anu beungeutna pi aweweun. Untung urang lalaki, coba mun awewe geus pasti bogo euy. Waduh. Lah ilaing mah sok aya we, tapi heueuy beungeutna jiga awewe tapi da lalaki. Aduh, mangkaning loba rangda di negara urang. Duh, asa kudu beak deui wae dirarajeng parawana euy. Bahaya Legindi, urang moal kagehan euy lamun eta mangkluk asup ka negeri urang. Dulgana jeung Legindi jadi guntreng bari matana teu ngicep nempo Damar Anting anu kasep. Nu saterusna Damar Anting miheulaananya ka eta 2 makhluk. Kisanak hampura. Ari Kisanak ti mana holna ujug-ujug aya di dieu. Jababari nyingsieunan make efek cai sagarupa. Eta dengikeun ku ilaing. Gana make nyebutkeun ilaing nyingsieunan ku efek cai sagala cenah. Waduh, ngece ieu mah gana euy. Hei, nasa ngaran ilaing manusia. Oh, jadi ieu nya negeri Lingga Sokate. Tapi mainnya kieu asa teu percaya. Piraku ngan ukur mangrupa leuwih jeung cai nyuruh. Meni beda jeung beja anu cenah kacida endana. Cek Damar Anting nembalanana ngahaja mancing sangkan eta 2 makhluk jin nembongkeun ka aya anu sabenerna.
dasar bonge sia kantun kagandeng. Dasar bonge sia kantun kaganteng. Dewek nanya ngaran punten dasar bonge sia kantun kaganteng. Dewek nanya ngaran kala nembalan nu lain. Tapi kela euy nyaho ceuk saha ilaing ieu nagri Lingga Soka hiji nagri nu kacedaendana deuleu nya cek Kanjeng Prabu Soka Panaran atuh pan kulat teh baladna pisan. Barang ngadengi damar anting nembalan kitu Dulgana jeung Legindi jadi silih leret semua heran. Sedangkan Aki Nagareksa ngaharewos bari mesem jeung Noel cangkeng damar anting. Pinter oge geuning akal nama jang. Tenang ki, ulah Noel cangkeng bari na oge kieu ki. Harita Dulgana jol nyentak dumeh nempo si Aki harewosan. Hei, Aki aya naon make harewosan sagaruba? Karek oge Dulgana cacap nyarita kitu. Nah atuh ari ujug-ujug olo waktos nah kabujeng seep wadia balad ATE official. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh kukitu kukieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.